Oh iya, terura kasih ya cewek tuh. Buliknya, aing kepotong-potong aja juga modal sih, potong aing ngomong teh. Tapi mau mandi atau mau dimandiin? Gitu, kan kayaknya enak orang kayaknya. Ya numpang kieu aja tah. Emok teh gitu tanya lamun deuk emok kita. Kenapa? Asa aya nu ngaganjel wae gitu. Gancet maneh tang ka jeung sakit maneh tah. Iya lipan meni potong koplok. Cek. Mana mah? Aing mah jadi kieu mana mah? Pana teh kedangdan ieu teh sok ngaruwas wae maneh. Lain ya Allah Gusti aja. Baca Gusti meninggali. Ya kumaha sih tanggung jawab sih tinggal pan aing di kieu maneh. Bayar tuh lah. Sautik atuh coba eta. Pageuh nya makan ieu telepon teh mahal nya ieu teh impor. Sombong Itu hese pageuh. Mana teh? Geus bayar tuh berenang oge. Coba eta bajunya halus gitu Gusti. Halus atuh cicing ieu cetenya ieu teh baju teh menang anyuk nya. Menang anyuk banget. Bae we atuh da teh nyahoeun atuh sugan sada nyuk moal tanan. Antep mikir tit cenah gitu. Baca nah. Aing mah ini ampun nih. Cek Gusti rek ka mana ya Cek? Ece teh ieu teh rek anu hajat ece teh ieu teh. Beja saha meni sorangan wae urang teh dibawa. Nah, maneh mah. Piweu ngerakeun mau maneh mah. Sok moal dahareun maneh mah. Sok. Tong diomong-omong. Bae atuh da urang osok sakedeus kapeung gitu. Engke moal Cek jang abinya. Heeh. Moal sates ngomong. Ku aing moal dibere tusukna hungkul maneh mah. Kela ngomong-ngomong hajat naon ya Cek? Yunatan. Saha nu disunatan? Sapi keplok. Mana sunatan mah tuh. Boro mah abi teh diajakan atuh Cek dah yang milu. Lain mana rek naon ka dieu ngaganggu wae maneh mah biasana ge maneh mah ieu jeung ditiung biasana rudat radut maneh mah rek maneh maneh. Apa dulu tanah Cek? Mau dibawa sih aku aing maneh mah. Ih soconya kela. Naon? Asa temni ya Allah tinggi ngaca Cek. Aduh ya Allah Gusti. Baju na Gelisnya beli. mahal itu baju 5 juta. Ye nu kieu na oge nya cuma ieu teh meunang ti Madinah ieu teh. Sana ka Madinah nang? Batu we. Aya naon teh naon itu? Lain kala ningali Gusti aurana beda ya. Oh iya tuh aura kasih ya cewek tuh. Ini beneran gitu. Mana mah surah we. Geus datang mana mah gandeng sia. Aing mah. Lain. Aduh happy. Tidur di dinya. Menang naon ya Cek? Soalnya aurana beda Cek. Ece teh ieu teh. Pasti menang ka bunga ya. Keur Sok carita. Keur bunga ece teh ieu teh. Naon? Naon? Pokokna mah leuleus ece teh. Si Kakang Prabu Bang gitu. Pokokna mah geus si Kakang Prabu mah ade lah. Aja dijian leuleus. Menang sabaraha Cek. Baja pokokna mah. Geus pokokna mah ngeunah lah. Pokokna mah Lain, akan berbagi ya tuh Cek. Pengalaman Cek kan bisa ku orang tadi di praktekkeun oge gitu. Neng bataheun salakina di mah. Pokokna mah nya. Nah ngomong-ngomong salaki cenah ka mana heula bising teu ngadengieun gerang. Salaki ece teh eueuh mantog salaki ece teh. Oh, ini sudah teh digadekeun. Terus menang-menang digadekeun. Kemae payu mah gadekeun urang nah kita mah. Nanti dia cuma nya. Tuh cuma da atuh da tinggal ya tuh kata. Iya atuh. Geus cuma. Cuma naon deui nu kurang. Kurang duit.
Enak. Atuh nyantau ulin atuh Oh, cek. udah bisi mana kinjem duit. Mana kinjem duit aing teu boga, kitu aing mari nginjem. Terus nyaho udah apa baju mahal teh jadi duit teh kan bajukeun. Oh, baju juta ieu teh baju teh 5 juta emang. Minjem da ieu lah aja mah. Bisa. Oh tuh cek kumaha bere resepna gitu cek. Resep Tadi sih gak obat resep. Resep nama pokok namanya diputar, dijilat, dicelupin gitu kan nama. Iya, pokok nama ieu dengekeun ieu. Lamun kasalaki teh nya urang teh sebagai awewe gitu nya kudu bisa ngebahagiakeun maneh teh. Gitu. Lamun misalkeun salaki balik ieu nya capek teh sadiakeun cai nginum. Masuk teh cai ka komok. Maneh eta mah mata kitu maneh mah ku salaki maneh. Itu tah pokoknya mah sadiakeun cai nginumna kitunya Banyurkeun. Lo pamaskeun maneh. Bere inum kan tuh sakana papa kan nama papanya bukan nya. Pah, sakana capek ya. Ini minum dulu gitu atuh. Tah misalkan itu kan kata salah kita kan ngeunah. Aduh cenah salah pamajikan aing perhatian. Kata maliknya tah jiga euceuk ge. Euceuk ge kitu pas. Euceuk mah ieu nya kieu nya lamun misalkan. Euceuk mah cai sumur dipikeun age. Siapa nggak boleh wae ka aing teh. Ih, belagung mana mah. Bener pan? Apa? Seri wae aing ngesangan cenah itu jadi luntur pada koge mana teh. Apa cuma berak lagi mahal euceuk malin. Gampang ke meuli deui. Kayak tapikeun eta mah. Pokokna mah tulikeun nya aing kapotong-potong wae juga modos yang potong aing ngomong teh. Ya nya lamun kasalaki teh urang ke sebagai awewe ieu mah euceuk ieu nya tulutan nya euceuk ieu. Euceuk mah ieu nya lamun kasalaki teh mun balik gawe teh sadiakeun caina. Euceuk mah kan nyebutna Anjing. papi. Asik. Gaya euy. Pi sakana Teh lamun boga duit secil lamun teu boga duit nyebutna naon? siapa motong wae aing can beres ngomong koplok. Danyakeun heula. Kieu nya ya. Sok atuh. Mau cai ya. Papi, capek ya, minum dulu, gitu, pijitin dulu, kata, papi mau mandi atau mau dimandiin, gitu, pokoknya mah cina bikin bahagia, kita suami teh, bunga kan capek, karunya salah kita, terus dengan duit, nggak salah resepan orang sebagai awewe kudu bisa nyenangkan hatena, bener dah, ayo bere duit 5.000. Baik tuh kudu ya baik gitu pan kayak ngeunah ka orang lagi nya itu penting nama ngeunah ngeunah naon jeung apa namanya kita lah apa namanya sangga lah beda bisa sih mana kenal tuh hari teh bukan yang anu mana mah ulin mana beda anu geus menang ngeunah mah sombong nya tuan kudu non kan urang amun anjeunna kan awewe mah geuningannya amun bisa geus menang kagena teh geuningan osok nah minta deui oh ya mah gitu nya osok kan ngageulis urang teh ngageulis isuk nanti geuningan pi mau sarapan kan gitu kan geunah urang nanti sih bener dah cuy tak ilmunya eta teh jeung urang ilmu jeung urang eta tah ayeuna we tong ngobrol geus eta mah nyaho nya saya nya ngobrolkeun euceuk ieu mah kumaha mending lila mending sakedeung naonana ieu teh lah sakedeung naon mana kieu lah mana mah nya ari cek euceuk mah sinya masalah lila jeung sakedeung mah sabenerna mah teh jadi patokan sih itu anu penting mah ngeunah kanu hate euceuna gitu terus lamun hate ngeunah ieu nya hate ngeunah lain hate unggul baru ngeunah teh ka ditu lagi ngilu ngeunah gitu maneh teh eksak gedeung arek lila oge pokona mah mun hatena ngeunah mah jadi ngilu ngeunah we sia mah seri wae naon atuh seri wae mah teh anjir garing bibir nginum poce kokobok mana kan sok poce kokobok da euceuk mah stane lamun urang ka dieu tara disuguhan nya daun naon di mana oge naon tuh suguhan mah sorangan ka tuh mau sorangan mah nyuguhan tuh cai timba yang nginum kotor kitu ku maneh tah tuh terus kumaha cuy kan baju aing jadi kusut maneh teh
Udah gelis kene itu yang kayak keonangan oge udah lilah kene atuh ah. Terus kumaha coba bete durasina. Jadi itu mah masalah lila atau sakedeung mah. Penting lila sakedeung eta. 2 jam aya gitu. Patak langsung cete leuleus gempor tapi ngeunah gitu. Paling lempangna kieu cete tah. Siapa goblok? Ngelakeun petak cete ieu teh bisa cengkat cete ieu teh. Leuleus cete. Ya udah. Tadi oge mentakna. Kieu wae aja sih diokna. Dah lamun emok teh kitu tanya lamun deuk emok kita. Teu ngeunah. Asa aya nu ngagajal wae kitu cete. Patak geus kieu. Bae da usah saha ieu ah. Lila teh geus. Iya teh. Tah, terus kumaha ce? Da urang mah cece lamun misalkan anak sakedeung teh sok asa kumaha gitu. Maneh mah patak kieu nya. Pokona mah ieu nya ciptakeun suasana non harmonis lah atuh maneh teh mun lamun misalkeun rek jeung nanti ngagaul jeung salaki teh tong langsung gapres entong atuh ngobrol heula urang teh non pro play no pro Bisa ngomong. itu lah pokoknya pemanasan lah Itu bahasana. itu jadi tong langsung wae teh mana masuk langsung wae nya gapres sama namanya Kapan mah ngeunah. nyantek gitu atuh kan non beda kan laki jeung awewe mah gitu jadi awewe mah kan kudu dilakukanna lembut heula jika salaki aing atuh maneh teh atuh teh Karena salaki nu kasabaraha ya eueuh. karena Anjir. salaki aceun nya gitu ya teh pan anu kamari mah pan modal salaki aja teh gitu Modar kulila teuing. lain kasetrum kasetrum baca benernya Betul. sama teman itu juga curhat kali itu mana mah jadi puaskeun ku salaki manehnya ku si papa Lain gitu cuy. Nya dipuaskeun kan kadang sok asa hayang aya nu beda gitu cuy. Nah, nu beda nya kudu kumaha nya? hayang beda mah Di bulan gitu coba ke samping. bisa gitu bulan ku samping gitu kan gancet maneh tangka jeung salaki maneh tah gitu apa pokona mah ieu nya pokona mah ceu mah masalah eta mah sih dibicarakan lah diobrolkeun lah pokona mah da ai ceu mah sih masalah durasi mah nya teh jadi patokan sih anu penting mah naon sih ngeunah hate lamun hate geus ngeunah ka ditu ge ngareuna Ngeunah kabeh. kan asal ulah salaki maneh karek sakedeung langsung pres gitu tetap ieu pokona mah maneh teh langsung bres mah teu kapake anya eta mah. nya tapi tetep we temenan kitu maneh teh kan mencintai suami teh bukan hanya berdasarkan nafsu gitu tapi kasih sayang cinta Sih bener. geus kan itu maneh mah Nih usir abang rek ieu nih ceu mah. Yang sak balik juga itu lah ngai cing lipan depan sih lipan vlog sih nggak ganggu wae maneh teh